Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui macakeun tafsir juz amma basa Sunda karya Ustad Uus Suhendar. Urang aya dina hanca masih bab unsur semantika. Ayeuna aya di hanca ilmu balaghah anu kabagi jadi 3 bagian. Nu katilu nyaeta ilmu ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ma'ani mah jalma anu nitenan isi omongan jeung maksud anu ngomong. Lapaz amar dina ilmu nahu artina parentah, tapi dina ilmu ma'ani mah bakal ditingali maksud anu marentah jeung isi parentah. Lamun parentah datang nanti Allah ka manusia ngaranna amar, tapi lamun parentah ti manusia ka Allah ngaranna doa. Lamun amar ka sasama ngaranna iltimas. Lamun maksud amar teh ditaheureunana dina ilmu ma'ani ngaranna tahdid nyungkun. Satelamun amar dirandengkeun jeung nahyi atau larangan dingaranan taswiyah. Redaksi amar anu rupa-rupa bakal beda gumantung tujuan anu nyarita. Aya kalana urang ngucapkeun alhamdulillah tapi dina takbiran mah walillahi alhamdu. Takdim jeung takhir lafaz alhamdu mibanda harti anu beda. Ayeuna urang teraskeun satos ilmu balaghah aya ilmu perkamusan atau leksiologi. Ilmu perkamusan mah ilmu anu nitenan isi basa anu nitik beratkeun kana asal usul kecap jeung ngaharapkeun di kalangan komunitas Arab. Setiap kecap dina basa Arab kaabus Al-Qur'an mibanda ajen filosofisna. Ibnu Faris salah seorang pakar leksiologi penyusun kamus Miqyasul Lughah nalungtik jeung nitenan kecap syakaro di kalangan basa Arab. Eta kecap dilarapkeun dina 4 harti jeung 4 tempat. Nu kahiji as-sana ucapan hatur nuhun ka jalma anu geus nyieun kahadean nu ngandung pujian. Nu kadua al-imtila dilarapkeun kana onta reuneuh anu susuna subur. Katilu anu muwi dilarapkeun kana tangkal anu bijil sirum jeung kaopat dina harti an-nikah awewe nu geus kawin jeung reundey ku budak di kalangan Arab disebut syakirah. 4 makna tadi mibanda harti dasar anu sarua nyaeta tumuwuh, nambah atawa ngalobaan. Al-Qur'an ngagunakeun kecap syakara atawa syukur ditilik tina sisi leksiologi bisa didefinisikeun yen syukur teh nuwuhkeun sakabeh potensi anu dianugerahkeun ku Allah ku cara miconto ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurna guru jeung syukurna dokter bakal beda. Syukurna guru mah kumaha ngajar budak sangkan budak pinter jeung soleh, sedangkan syukurna dokter mah kumaha sangkan ku ilmu jeung tarekahna bisa ngabantu nyageurkeun anu gering. Dina bahasa Arab setiap kecap anu diwangun ku huruf anu sarua sok sanajan beda posisi huruf mibanda harti dasar anu sarua seperti kecap syaraka, syakara jeung kasyara. Syaraka saharti jeung kecap al-imtidad sahartina loba baraya atawa manjangan. Kecap kasyara artina nyengir atawa ngasin lamun kudaman. Tilu kecap tadi mibanda harti dasar tumuwuh atawa berkembang anu dina basa Sunda disebut kecap sawanda. Seperti galing, golong, gelung, geleng, jeung gulung. Mibanda harti dasar buleud
kecap tanggah jeung tonggoh mibanda harti luhur jeung saterasna. Sakitu wae urang bacakeun tafsir juz amma basa Sunda karya Ustaz Sendar. Qulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.